aya tukang cukur ngobrol ka pelanggana bari nyukur. Cek tukang cukur ngobrol ka pelanggana, Kang kuring mah teu percaya Allah teh aya bari nyukur teh, kuring teu percaya Allah teh aya. Eta nu keur dicukur nanya, pedah naon maneh caliwara nyebut Allah eueuh. Lamun nya Allah aya moal aya jelema sangsara da aya Allah. Lamun nya Allah aya moal aya nu cilaka da dijagaan ku Gusti Allah, pancena Allah teh tukang ngaraksa. Lamun nya aya Allah moal aya musibah di mana-mana, moal aya bencana di mana-mana, moal aya musibah di mana-mana, pan Allah teh maha kawasa. Ayeuna nu sangsara loba, nu cilaka loba, musibah di mana-mana, bencana di mana-mana, membuktikan bahwa Allah teh teu aya. Hebat eta jelema. Tukang cukur nu dicukur teu nembalan, beres dicukur bayar init Pak, teu lila datang deui mawa nu gondrong. Ceuk eta jelema ka tukang cukur, Kang kuring mah teu percaya di alam dunia ieu aya tukang cukur. Cek tukang cukur, ayo uing pan tukang cukur tadi gimana tas dicukuran kuing henteu teu percaya. Naon sababna? Lamun nya di alam dunia ieu aya tukang cukur moal aya nu gondrong. Kahartos manawi kahartos. Kumaha ceuk tukang cukurna? Lain eueuh tukang cukur, nu gondrongna teu datang nyamperkeun tukang cukur, Pak. Dalamun menta mah dicukur moal gondrong. Kitu Allah ge, lain Allah nu teu ayana ngan urangna nu bedegong ka Gusti Allah, Pak.